Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiza Nadine Trafsari dari kelas 10 M.Lok A. Di sini saya akan menampilkan pelajaran bahasa Sunda tentang sajak yang berjudul Guru Nu Aya di Hate Abdi oleh Kustian. Guru, anjeun pahlawan abdi, anu ngajaran abdi ku pinu rasa bunga, kudu make naon abdi ngabalesna. Guru, anjeun tak pernah lesu, nyerah ngabimbing abdi. Anjeun kaos pahlawan anu terus nyaangan jalan abdi. Anjeun ngajarkeun sadaya ilmu pikeun ngahantal cita-cita abdi. Guru, sanajan urang moal papanggih deui, nanging anjeun terus aya di hati abdi. Abdi bakal terus ingat kana nasihat anjeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sudah.